Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, ayeuna orang bakal diajar nembangkeun pupuh, dimana pupuh teh loba pisan. Ngan orang bakal diajar salah sahijina nyaeta pupuh mas kumambang. Jadi orang ayeuna bakal diajar nembangkeun pupuh mas kumambang. Pek ku hidup regepkeun. Hei barudak, kudu mikir tileletik maneh kahutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. Kudu hormat ka sepuh ka kulawargi ulah lalawara lobakeun silaturahmi kabatur rejeng baraya. Sakitu wae pek ku hidup regepkeun dihafalkeun tuluy dijieun videona nembangkeun pupuh mas kumambang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.